Wal maqalah tu jeung ari maqalah sadisata asyarata jadi aya syarata aya tah teu. Iya. Anu ka-16 eta kila diucapkeun ku qail. Naon? Inna syahwata sa'anyana syahwat. Eta tu sayyiru ngajadikeun naon syahwat. Al muluka ka pirang-pirang raja abidan kana jadi pirang-pirang hamba. Jadi budak sahaya. Fa inna man sabab sanyana jalma ahabba anu mikaresep saman sayan kana hiji perkara. Fa huwa makarisiman eta abduhu hamba nasya. Jadi bucin. Lamun kerja tuh cinta jadi bucin, jadi budak cinta. Wa sabra jeung sanyana sabar. Eta yusayyiru ngajadikeun naon sabar. Al abida ka pirang-pirang budak mulukan kana jadi pirang-pirang raja. Hamba sahaya lamun bersabar mungkin ada bakal jadi raja. Setidaknya raja untuk dirinya sendiri. Tidak dipermainkan oleh orang lain. Manehna punya kuasa penuh atas dirinya. Li'anal abda karena sanyanya hiji hamba bisobri kalawan sabarna si abad hamba saya eta ya nalu merkoleh saha abad ma kana perkara yuridu anu ngarepkeun saha abad. Dengan kesabaran bakal mendapatkan apa yang diinginkan. Ala taronaha henteu ningali anjeun. Aya tegasna ala yasilunaha henteu nepi naon ilmu ka ilmu anjeun. Nah teu nyaho anjeun. Nah tenapi ilmu anjeun cenah ila qissati sayyidina karim ibnil karim ibnil karim ibnil karim. Kana kisah Gusti urang sadayana al karim anu mulia. Ibnil karim putra jalmi anu mulia. Ibnil karim putra jalmi anu mulia. Ibnil karim putra jalmi anu mulia. Saur Rama Yai mah enggak usah ngomong aku anak wong cilik. ketika ngebahas aja Al-Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim. Wah, ya mah. Orang yang mulia, anak jalma anu mulia, akina mulia, uyutna mulia. Duh, naon teu urang mah. Bubuk ranginan. Pan sok aya gitu nya. Ya sebenarnya mah heureuy gitu. Cikromo enggak usah ngomong aku anake wong cilik. Lah ora ene wong cilik sing iso duwe anak. Tong sagala ngomong urang anakna jelema leutik. Da eueuh cenah jalma nu leutik tapi boga anak. Ngan leutik keneh tapi boga anak eueuh. Eta bari heureuy gitu. Ningalikeun aya. Kemuliaan nasabna para nabi mah gitu. Yusuf nyatana Nabi Yusuf As-Siddiq anu banget jujur. Ibnu Yaqub anu janten putrana Nabi Yaqub. As-Saburi anu banget sabar. Nabi Yaqub sangat sabar ketika ditinggalkan ku Nabi Yusuf. Oh, mang tahun-tahun katanya. Tuluy Nabi Bunyamin dipitnah maling teh. Tapi kanon dina socana teh aya lamad. Ngahalang kana paningal teh. Sabar. Ibni Ishaq anu jadi putrana Nabi Ishaq Al-Halimi anu aris. Halim anu aris. Anu aris teh pemaaf. Bisa pemaaf, bisa cerdas halim. Pemaaf tapi rata-rata diartikeun pemaaf. Ibni Ibrahim anu janten putra Nabi Ibrahim Al-Khalili anu janten kakasih Allah. Al-Awahi anu seueur kembali ke Allah. Alaihimussalam. Nah cenah anjeun teh apal kitu kisah Nabi Yusuf jeung wa Zalikha wa Zulaikha nya. Didinya diharokatan teh. Wa Zalikha boleh, wa Zulaikha juga boleh. Jeung Siti Zalikha, Siti Zulaikha.
Nah, apalnya kisah Nabi Yusuf jeung Siti Zulaikha. Karena Siti Zulaikha nepi ka bucinnya. Terus kapeng-pengan ku Nabi Yusuf. Sehingga manehna teh orang terhormat tapi melakukan hal-hal anu rendahan. Nepi karek merkosa Nabi Yusuf. Walaqad hammat bih. Sangat ingin sekali ke Nabi Yusuf. Ketika kita nepi ka di kuncian ceprek gitu. Ada orang juga ngomong gitu kena. Wah, ieu mah dipaksa ieu. Cenah bakal teh kitu. Belum alasan teh bakal dipaksa ieu cenah. Nepi ka dikunci gitu. Dipaksa ieu. Tapi Nabi Yusuf ya ngaranna ge nabi ya, ditulungan ku Gusti Allah. Sanajan geus dikuncian ge Nabi Yusuf nepi kana lawang teh maruka ku sorangan. Nepi ka lawang muka deui. Pas lawang terakhir kabenyeng gamisna sawek kitu Kang. Hati dinya we aya budak leutik nu orok keneh bisa ngomong jadi saksi Nabi Yusuf. Lamun gamisna cenah sawek ngati tukang berarti Nabi Yusuf anu bener. Siti Zulaikha anu salah. Lamun gamis Nabi Yusuf sawekna di hadeup berarti Siti Zulaikha anu bener. Nabi Yusuf anu salah. Nya lamun nurek merkosa mah si awewe teh kan kitu nya ngojah-ngojah. Kan hareupna anu sawek teh. Pero aku anu sawekna di tukang gitu. Kecuali lamun dibenyeng ke tukang. Tapi waham mabiha tanya dina ayat surat Yusufnya. Ngawakofkeun teh loba nu salah. Loba nu kieu macana teh. Walaqad hammat bihi wa hamma biha laula ar-ra'a burhana rabbih. Eta teh salah wakof kitu teh. Tapi makneuna jadi salah. Anu bener mah wakofna walaqad hammat bihi wa hamma biha laula ar-ra'a burhana rabbih. Anu bener mah kitu wakofna. Sabun ke manana salah. Lamun maknana lamun wakofna kieu walaqad hammat bihi wa hamma biha. Ke mah sarwana. Siti Zulaikha hayang ka Nabi Yusuf, hayang kegituan. Nabi Yusuf ge hayang kegituan. Wah, kacau. Kacau manana. Sedangkan para nabi mah dibersihkeun zahir batinna tina manhiin anhu teh kan bukan sifat amanah. Dina tijan gitu. Mantap anu bener mah walaqad hammat bihi titik dinya nya Siti Zulaikha bener-bener bernafsu ingin ka Nabi Yusuf wa hamma biha laula ar-ra'a burhana rabbi. Nabi Yusuf ge bakal hayangin kegituan jeung Siti Zulaikha lamun teu sadar kana tanda-tanda ayat-ayat ti Gusti Allah. Nabi Yusuf sadar jadi teu boga kahayang. Dan jelas itu perkara dilarang.